Siapkeun hate neng, siapkeun hatena aa, buka hatena, kosongkeun pikiranana neng. Malikna ka mamah heula. Dina waktu Mangga, Neng. anak lahir Tetep payunan Neng ayeuna. keluar Tetep ku Neng soca anak mah. khawatir Tetep encep rasa soca mah. nyeri sumber Bayangkeun ku Neng. senir Bayangkeun ku encep sababaraha tahun kapengker. Salapan sasih lamina. Mak ngandung hidup. Mama ngandung Neng. Mun pentingan gulang-guling ti beurang ngabarungsina. Suhunkeun hampurana. Suhunkeun doana. Sumangga encep nyuk suruk nyuuh dina lahunan mak turun tina korsina. Ngurus anak Neng nyuk suruk nyuuh dina payunan lungsur tina korsina Neng. Doakeun abi, mudah-mudahan abi ngarumah tangga sing dibarengan pidona Allah Subhanahu wa taala. Geus dewasa hijil kumis dikawinkeun ka gelis. Duh encep Eta sing jadi pikiran kolot naon pingaraneunaana lamun teu ngahampura kanu jadi anakna. Kasepuh Ku emak dihampura harewoskeun kana cepilna ku mangrupi doa-doa. Harewoskeun ku emak mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh neraka jalma Cekak. ka Ayeuna Neng ngalih ka apa Gusti Allah encep ngalih ka apa dina pangkonanana. ngasupkeun ka hanana. Duh Bapak, hapunten abi Pak, eta sepuh hapunten abi anu saageng-ageungna. Tinang tos abi nyusahkeun wae ka Bapak. sing rengkus Ayeuna abi baris ka rumah tangga Pak. Doakeun Bapak tos kumawantun nyuk suruk nyuuh dina pangkonan emak. Teu aya sanes, teu aya anu diseja abi nyuhunkeun hapunten anu saageng-ageungna. Doa Abi nyuhunkeun doa ti emak. Sangkan anak kena salamet Mangga digabruk di dunia jeung di digabruk urang kalihna. Ti Allah menang Beraneng, berancep, kumaha didoakeun. Moal kawilah-wilah kanyaah. Ayeuna Neng, ayeuna encep, tos dianggap anak pituin emak. Entong asa-asa ka emak. Aya kasusah emak baris ngabantu ka encep. Emak baris ngabantu ka Neng. Ku emak didoakeun. Bral, kasep. Teu aya seja abi nyuhunkeun hapunten anu saageng-ageungna. Ngahaturkeun nuhun abi tos di bidian. Ku apa doakeun abi Pak. Mun mikir duh Digabruk si Neng nak gabruk apana. Bral Neng, bral encep, ku apa didoakeun. Teu weleh ku apa didoakeun. Insyaallah rumah tangga hidup duaan bakal pinangih jeung kabagjaan. Sangkan anak kena salamet di dunia jeung Harewoskeun ku apa kana cepilna. Ku mangrupi doa-doa. Ti Nabi menang sapat. Berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana anu masih keneh gaduh orang tua. Masih keneh tiasa minta hampura. Masih keneh bisa minta ridona. Karaos ku abi Pak, ku kituna panginten sumangga anu masih keneh gaduh ibu. Anu masih keneh gaduh rama. Sakali deui suhunkeun hampurana. Suhunkeun doana. Mumpung masih keneh aya kesempatan. Karaos tos teu aya mentang tulung ka saha. Nyuhunkeun doa ka saha. Estuning doa mah. Doa apa anu bakal diijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna ibu bapak urang anu parantos ngantunkeun. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan marantena linggih di alam kubur.
sing ditampi iman Islamna, sing dihapunten dosa perdosaanana, sing ditempatkeun tempat anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Cipanon abdi yang celakan kana pipi ngabasahan nu aya Di dama-dama baheula ku sepuh-sepuh urang ku karuhun-karuhun urangnya ku kituna panginten ieu aya dina acara bantayan ieu aya sababaraha simbol panginten nu baris ku urang dikapayunkeun panginten ku kedua mempelai oge nya. Tos siap Neng. Ieu mangga panginten cepengan ku AA, ieu teh naon cenah? Harupat akang upami di bahasa Sunda mah nyere pangintennya. Ieu teh mengandung simbol, mengandung arti harupat teh naon? Urang teh tos ngarumah tanggi mah ulah getas harupateun. Getas harupateun sagala rupi ge panginten Neng aya si AA, aya si Neng sagala rupi ge kedah dibadankeun nya. Biasana panginten anu sok nyeuneuan mah istri. Tah ieu simbol teh nya urang-urang temongkeun sok cepengan tengahna ku AA, tengah ieuna tah. Tah handapna lesotkeun. Ieu teh tah simbol seuneu di biasana anu sok nyeuneuan teh istri biasana di mana-mana ge di lembur sami we di mana. Pak batur mah kagaleuh kulkas. Pak batur mah motorna geus anyar deui. Pak imahna geus 2 tingkat. Biasana istri anu sok nyeuneuan. Urang simbolkeun pangintennya ayeuna seuneu sok ku Neng ayeuna dibakar heula handapna Neng. Tos lah supados simbol we tah. Tos hurung panginten eta biasana istri anu sok nyeuneuan teh ayeuna ku si AA dipeperan istri panginten seuneu lawan aku cai ayeuna cepengan Neng tah ayeuna sok ku AA anclomkeun tiisan hate istri teh celom angkat deui anclomkeun deui angkat tinggal baseuh teu baseuh tuh harek sabaraha kali dianclomkeun ke wengi nya sakiatna we pangintennya sok anclomkeun deui anclomkeun angkat tah anclomkeun deui capek teh moal capek biasana panganten anyar mah nya sok angkat ayeuna sok tah gitu si getas harupateun simbol anu rurusuhan simbol anu gedebas-gedebus teh nya potongkeun sifat goreng patut kitu teh cepengan kuduaan patung tung 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 potongkeun sok ku ieuna we prek potongkeun tah alhamdulillah pangintennya ieu simbol getas harupateun teh tos dipatahkeun kuduaan padami engke mah aya sagala rupi teh hoyong meser naon hoyong naon kaduga teu insyaallah-nya sok ayeuna buang ka mana we boh bilih aya parawan aya bujang sok alungkeun lung ka saha we ka mana tah arek ditarewak moal eta moal cenah heukeun bae nya atos alhamdulillah tadi simbol harupat parantosnya naon cenah tadi harupat teh ibu itu gede-gede gera lumpat can tuh mah nyampe harupat simbol getas harupat teh ulah getas harupateun pangintennya ulah gurung gusuh kemah sagala rupi ge kedah dibadantenkeun tah ayeuna nincakan salajengna ieu naon nog ari ieu awi elekan pangintennya cek bahasa Sunda mah tah ieu teh endog simbolna teh naon simbol pabinihan pi anakeun lah lamun ieu mah hoyong gaduh murang kali soleh-solehahnya berarti lamun hoyong gaduh murang kali kudu keturunan anu soleh terus solehah ieu endog teh kudu bucat tapi heueuh nya lamun teu bucat rek boga budak kumaha berarti ieu teh kudu dibucatkeun sok sumangga dibuka bade calik mangga bisi tah gitu sok dibuka sapatuna ku Neng ngawiskeun panginten hiji istri kedah tuut kanu janten suaminya di kos kakina bade dibuka moal ngarah seregnya tong heuh sereg kana sapatu kitu tong dibuka mangga sok da moal ieu sok anak tatih deui pangintennya sayogikeun panginten tisu engke sing nepikeun ka bucat ba bareng sana nepikeun ka bucat barengnya siap 1 2 3 cet alhamdulillah karaos Neng atos bucat tah atos dibucat kitu panginten kantun nyuhunkeun elap tisu dielap diwasuh panginten ku Neng sampeanana si AA sok diwasuh sok wasuh tah ieu teh simbol hiji tawis bakti seorang istri panginten kanu janten caroge nya alah sok Neng natati heula weh tos begitunya sakedik we ieu hawa tos bilih hanyir engke
Aduh ngait di cepengan Bu. Tah gitu. Atos dibasuh. Ari bieu ka kendi ka mana? Ku si Eneng di cepengan atuh alhamdulillah. Atos tangke lah di sapatu mah pengen sok ayeuna cepengan kuduaan. Ieu teh simbol deui wae nya. Kendi simbol naon cenah Ibu ieu teh? Ari nu tadi nok teh simbol naon Bu? Batuk. Simbol pabinihan cenanya. Berarti lamun hayang gaduh keturunan anu soleh terus saleh teh kudu Bu bucat cenah teu geus anu jelas kudu bucat. Bari jeung kudu bucat teh kadah ba jeung awi etanya si nok teh kudu. Teu bucat heukeun bae meureun salah saurang acan bucat meureun kayaknya heukeun kayak penting. Sok cepengan. Ayeuna teh simbol angkat ka luhur. Goyangkeun di luhur. Goyang kahanapkeun. Kahanapkeun goyangkeun di handap. Sok sing gede tanagana. Kaluhurkeun deui. Cicingkeun tengah-tengah. Goyangkeun tengah-tengah. Iwa peye nasi jagalah. Eta kun menikmati eta ngagoyangkeun si akam dikeun ka peler peureum beunta. Kaluhurkeun deui kaluhurkeun. Goyangkeun di luhur. Iwa peye kahanapkeun deui. Dihanap goyangkeun deui. Tarik deui ka luhur. Cicingkeun tengah-tengah, kahanap, kaluhur, kahanap si cenah mijahan teu panganten. Kaluhur deui. Cingkiat sabaraha kali eta kireunan kitu. Tah sakiatna we. Tos siap, tos wareg ngagoyangna tos wareg. Maju ka payun sakedik. Bebeutkeun kuduaan kahanap. 1 2 3. Ontong dicep. Bebeutkeun kuduaan neng sok dina hitungan anu katilu nya. 1 2 angkat ka luhur. 3 kahanapkeun heula. Angkatkeun di ka luhur ngaraya tanaga. Bebeutkeun. Alhamdulillah. Atos bitu. Alhamdulillahnya sing keluar pangitan aurana. Ya bitu kabeh eueuh pulunganeun Yeay. Anu huluna teh bitu kabeh. Geus keun bae lah. Alhamdulillahnya parantos rengse penginten dina acara adat bantayan sok dilapeula di bersihan. Ieu teh simbol panginten di mana engke pabetot-betot ieu di mana anu betotna bakal pangageungna eta teh cenah nembak ti payun cenah saurna ieu ge saurna tapi dukanya sok dina hetangan anu katilu betot sakalikeun nya 1 2 acan kela ngareng heula santai we. Masuk akang mah meuni tegang kan bae ngawitan biasa ketang. 1 2 3 betot. Ahalah. Rajun menang gede cepengan Kang temongkeun ka kamera. Sok bebeunanganna masing-masing. Temongkeun ka kamera teh temongkeun bebeunanganna. Sok eta kengeng cek ya. Temongkeun ka kamera ka ditu. Alah kengeng saeutik. Berartinya dengan ini kita buktikan bahwa si Akang pengintan nu nyosok jero nu hoyong pangpayunan laras kitu Kang. Nu pangpayunan emak kasih eteh pengintan si Aa. Laras eta teh. Oh duanana we hayang nu puguh mah. Dengan hitungan menit malihan mah hitungan jam ayeuna si Aa tos janten tanggal war ka Neng pengintenannya sagala rupi anu tadina Neng aya pangawegah ma abi hoyong HP ma aya acuk anu sararae ma senal alus ka emak ti payun mah Neng nyuhunkeun teh ayeuna mah ku hitungan detik tadi teh janten tanggal war Aa sagala rupi ka hoyong Neng ku mamahna di pikanya Neng ku mamahna di dama-dama sagala rupi ka hoyongna di tedunan ayeuna mah tos janten tanggung walar Aa sagala rupi ka hoyong Neng sagala rupi ka hoyongna sok ku Aa sakiat tanaga sakiat sakamampuhan Aa ku Aa panginten cumponan kana kahayang Nengnya pon kitu deui Neng di payunan Neng ayeuna tos aya Aa anu wajib bu Neng di dama-dama nu wajib bu Neng diturut sagala rupi ka hoyongna di payun mah surgana Neng aya di bawah tapak laki ibu ayeuna surgana Neng aya di telapak kaki sang suami ku kituna sagala rupi kedah turut kedah tumut kanu janten saroge mangga cepengan pacepengan panangan sun ayeuna ku Aa cepengan tak-tak Neng
tahan dicium atuh cekap gitu. Alhamdulillahnya kurang doakeun kurang sadaya mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boh pilih aya tabihan atanapi cekapkeun wae heula sakitu. Atos pangintennya alhamdulillah segala panginten tikawit acara dugikeun ka akhir alhamdulillah parantos reng saya kalaksanakeun ku kituna
Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi asyani wa daraji, adfatayaji rotal alami. Ya uhailal jud wal karami. Sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad Nahnu jiranum bidhal haramil ihsan ni wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad Wa bi ayatil Qur'ani unu fataid fina akhal wahani. Nariful batha wa tarifuna wasofa wal baitu yalafuna. sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad Rabbi fa'afana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad nabiyil ummi, rasulun arabiyun quraisiyun. Ya Muhammad Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi asyani
يا محمد صل على النبي محمد نبي الأمي رسول أعرابي قريشي يا محمد اللهم صل وسلم